A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa ila hadratin khususan Nabi Allah Hidin alaihi salam balian minmakan wa ila hadratin khususan Subhanallah ya syana syahadul qadir zailani qaddas wa syirah wa ila hadratin khususan sallallahu alaihi khususan Sena wabitana rabandan supaya hadirati khususan syahil bangkalan madura hadirati khususan hadirati syahil haji asma syahil khususan pagi ilari khususan lain jalani wali khususan satu di radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa salihim wa qurrahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha jeung ari kaopatna tina sitah tina genep. Al kafirul harbi eta jalma kafir anu ngamusuhan. Kafir musuh. Wawa jeung ari kafir harbi. Aladi are anu kafir la sulha anu henteu nyieun lahu kaberesan aladi ma'al muslimina sarta jalma-jalma Islam. Qala paras ngadauhu kana wa huwa lazi Al-Payumiyu saha Imam Payumi wa kharaja jeung kalwal bil harbi kalawan pirang-pirang kafir harbi salah satu aksamin naon tilu pirang-pirang bagian kafir azimi kaiji kafir zimi wa jeung ari kafir dimi man eta jalma kafir aqadal jizyata anu ngakad ieu jalma kafir kana upeti ma'al imami sarta imam pamimpin aw naibihi atawa sarta gantina imam wadakhala jeung kaasup ieu jalma kafir zimi tata dina buan dina handapeun ahkamil islami pirang-pirang hukum Islam. Painahu maka sanyanyana kafir zimi muhtaromun eta dimuliakeun. Wasumia jeung dingaranan ya jalma zimian kana ngaran kafir zimi. Lidzalika karena itu akad nisbatun nyata nisbatna dinisbatkeun ila zimmati kana mayar upeti aizizyati tegesna mayar upeti wa muahidu jeung kadua kafir muahid wa jeung ari kafir muahid man eta jalma kafir aqdal musolahata anu akad ieu jalma kana nyeun kaberesan mal imami sarta imam pamimpin maksud imam dibeli imam salat aw naibihi atawa gantina imam min ahlil harbi halna tetap ti ahli musuh ala tarki kana ninggalna peperangan al kitali ala tarkil kitali kana ninggalna peperangan pi arbaati asyurin dina opat pirang-pirang bulan Opi asyari sinina atawa dina 10 pirang-pirang tahun biiwadin kalawan make gaganti minhum
Alna tetep eta jalma mau solin anu nganepikeun ilaina ka urang sadaya au bigori atawa kalawan lian iwad li qauli sallallahu alaihi wasallam karena aya dawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man zalama masing ingat man saning jalma zalama anu zalim ya jalma muahidan ka kafir muahid awin taqasahu atawa ngahinakeun jalma ka kafir muahid aw kalapahu atawa merdih ya jalma ka kafir muahid fauqa taqatihi aw kalapahu atawa merdih ya jaka kapan fauqa taqatihi dina saluhureun katuh non itu kekuatan namahid aw akhadha atawa nyokot jalma minhu ti eta mahid syai'an kana hiji perkara bi ghairi tibin kalawan teu make alus nafsin hate fa anna makare kaula haji juhu eta musuhna jalma ay khosmuhu tegasna musuhna ya jalma yaumul kiamat di poe kiamat. Rawahu Abu Daud riwayatkeun kana hadis Abu Daud. Ayeuna masih keneh nyarioskeun sato anu henteu dimuliakeun ku syara. Sato anu henteu dimuliakeun ku syara sadayana aya genep. Kamari ka karek 3. Kahiji jalma anu ninggalkeun kana salat. Itu sato dimuliakeun ku syara, kasebutkeun sato teu ku syara. Kadua anu jinah muhson. Katilu anu murtad. Naon jinah muhson teh? Jinah muhson teh hubungan badan, hubungan suami istri atau jinah sedengan eta jalma terus berkeluarga atau pernah nikah. Murtad anu disebut murtad nyata kaluar ti Islam. Kamari atas eta. Satu loina nomor kaopat warabiuha kafirul harbi anu kaasupkeun kana sato anu henteu dimuliakeun ku syara teh nyata nomor kaopat kafir harbi. Naon kafir harbi teh? Wa waladi la sulhalahu ma'al muslimina. Eta definisi kafir harbi teh saur Syekh Nawawi eta. Wa waladi la sulhalahu ma'al muslimina. Eta kafir harbi saur Syekh Nawawi. Wa wajeng ari kafir harbi aladi ari eta jalma kafir la sulaha anu henteu nyeun lahu kaya kaberesan anu la sulha anu henteu nyeun kaberesan lahu ka itu jalma ma'al muslimina sarta jalma jadi nu ngamusuh jalma kafir anu ngamusuh anu ngajak we perang lah gitu nya ngamusuh berdegong gitu kafir harbi disebutna teh. Jadi kafir teh kan rupa-rupa kafir teh. Tak cek dia kafir teh aya 3. Saur Syekh Al-Fayumi kafir teh aya 3. Gitu kan kayak jadi kafir harbi. Nah, kafir harbi heula. Wa haraja bil harbi jeung kaluar kalawan kafir harbi. Oh kafirnya rupa-rupa kafir teh. Seueur nya ka bagian-bagian kafir ngan diantara anu kasebutkeun kana sato anu henteu dimuliakeun ku syara nyaeta disebut teh kafir harbi. Cek bahasa urang mah atuh kafir anu ngamusuh ka muslim. Kafir anu ngajak perang ka Islam lah gitu we. Itu
cek bahasa orang non kafir teh jalmana pagawean anakku kupur ingkar terpercaya ke Allah, terpercaya ke Kangjeng Nabi, nya ke Kangjeng Rasul, terpercaya gitu. Kalau para nabi terpercaya karena ajaran-ajaran para nabi itu kafir. Gitu. Ya terpercaya nya musuh, ai teu ngamusuh mah terpercaya tenan. Ai teu ngamusuh. Gitu. Ngan anu disebutkan sato tadi muliakan kosaram ya mah nya ingkar terpercaya nya ngamusuh deh. Gitu. Umat Islam teh diajak damai dibeberes itu ya kadang ajak perang mah kayak tadi sebut kafir harbi disebut tadi. Wahoroja jeung keluar bila harbiku kalawan kafir harbi beda can aya keluar misah salian ti kafir harbi aya salah satu aksamin ayat 3 bagian kafir ayat 3 bagian kafir azimi kahiji nu disebut kafir zimi. Naon kafir zimi teh? Tarif kafir harbi tadi saur Syekh Nawawi nyata naon? Wa walladzi la yusla la sulha lahu ma'al muslimina. Wa walladzi la sulha lahu ma'al muslimina. Eta takrif kafir harbi mungguh Syekh Nawawi definisi kafir harbi. Itu Syekh Nawawi teh nyata alladzi jalma kafir la sulhaan untenyeun kaberesan lahu kata jalma mal muslimina sarta jalma Islam jadi mamusuh wae kafir zimi kumaha wa man aqadal zidyata ma'al imami aw naibihi. Nyata kafir zimi mah man eta jalma kafir aqada hiziyata anu akad ya jalma kana upeti mal imami sarta imam awana ibi atawa sarta gantina imam di dia lain mal imam salat pamimpin misalkan sebuah negara Islam dipimpin ke orang Islam aya aturan Islam sedangkan di negara eta aya orang kafir itu tapi anjeunna sok masuk nuturkeun kana aturan oge tunduk kana pelaturan masalah upeti pajak meureunna eta nya ya pajak bumi bangunan gitu ya mere gitu aya nu ngamusuh mah mau adaikeun mere mau adaikeun turut nu ngamusuh aya mah turut tapi iya untuk keras untuk nentang nah cicing di nuturkan pemimpin gitu turut disebut kafir zimi atau kafir atau golongan-golongan jamaah kafir itu hanya tunduk ke Islam. Nah itu kafir zimi disebut nah kafir harbi mah kafir anu ngamusuh ka Islam. Kafir zimi mah kafir anu tunduk ka Islam taslim wadahola tahta ahkamal islami jeung asup cenah aya jalma kafir disebut kafir dimi mah nyaeta dakhala tahtal ahkamil islami daek tunduk turut gitu tahta ahkamil islami disahandapeun hukum-hukum Islam turut kana hukum-hukum Islam pelaturan gitu. Yang beda ada ya di masalah sholat mah itu udah khusus umat Islam tapi yang mana muamalah intinya itu mana hukum-hukum Islam nu maling tetep leungeuna kita kuduna korupsi tetep beungna wae leungeuna anu maling mah itu diranjam ya mah ya anu zina ranjam di kebubuhan
Gitu, diasingkeun gitu apa. Ya mah ya nu nginum alkohol, meranjang gitu. Eta aturan Islam. Daek turut karena aturan-aturan Islam. Gitu. Nah, maka kafir zimmi mah muhtaromun dimuliakeun. Sanajan kafir tapi dihargai. Antara umat Islam lamun dimusuh ya nggak musuh, lamun dihargai ya ngargaan. Kumaha dibawana. Margi dina ajaran Islam mah taya paksaan, la ikraha fidin. Taya paksaan. Gitu. Dina ajaran Islam mah taya paksaan. Makana dina sejarah Sunda aya nu cerita Kian Santang ngudag-ngudag Prabu Siliwangi bade diislamkeun asa patebi-tebi jeung ajaran Islam da Islam mah taya paksaan. Nah maka rek diislamkeun maka dipaksa. Dah iya. Gitu. Satu keharti gitu nya lamun da dina eta sejarah leres eta sejarah yen Kian Santang cenah bade naon udag-udag Prabu Siliwangi bade di Islam ngaran-ngaran di udag-udag bade di Islam berarti dipaksa. Sedangkan dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat kalimat la ikraha fidin taya paksaan dina agama Islam mah. Gitu. Nah, orang pernah percaya karena sejarah na kumaha gitu eta. Katanya kayalah ngobrol eta mah. Leuwih ya kayak aya kan dedenya di udag-udag terus tilem cenah leungit sedangkan dina ajaran Islam ya jalma leungit henteu. Leungit ini teh maksudna kumaha? Jelema jujug ngaleungit maksudna kumaha? Engke kapena katanya dina ajaran Islam aya jalma ngaleungit henteu. Maot tah, puguh maot teh gitu. Nah itu cenah eta mah leungit, tah engke aya. Da kusablaina mah bagian ngaji Kak. Kita bisa kasih patu saja lain rek nerangkeun eta katanya kan bagian nu saja eta orang ngobrol gitu mah gitu. Supaya akidah urang teu terpengaruh karena hal-hal anu teu sesuai jeung ajaran Islam gitu. Nah, maka kafir zimmi mah dimulia. Nah, cenah make jeung dingaranan kafir zimmi. Maksud dimi di dia wasumia jeung dingaranan kana zimian kana kafir zimmi lidzalika nisbatu ila zimati. Dinisbatkeun nyaeta kana naon kana sok mayarna upeti aiziati tegasna mayar upeti. Jadi naon disebut kafir iku sabab lamun dipenta pajak nurut mere da usah cicing dina lingkungan di bawah naungan umat Islam, cicing di bawah aturan sok sanan kafir dihargai, berjeng di mana dipenta bantuan. Ya rek manta rek bisa rek nyumbang anu kitu nya. Mere nurut, anu ngamusuh mah moal dekeun turut. Ya sangeunahna cenah barang-barang penta. Gitu. Eta kafir eta mah turut, walaupun manehna ingkar, tapi secara sosial manehna sok ngabantu gitu. Ai kafir harbi mah musuh. Ai kafir zimmi mah kafir anu dilindungi, dimuliakeun malahan mata. Saur saya Nawawi nya fa innahu muhtaromun. Fa innahu maka sanyana itu kafir zimmi muhtaromun eta dimuliakeun. Sok sanajan jalma kafirkeun ingkar mah eta patekadana secara manusiawi menghargai, saling hargaan. Tapi jeung kafir ngamusuh mah soal bedagong kafirna. Ngamusuh kafir harbi teh eta kan ngamusuh. Mata kafir harbi mah kasebutkeun sato gitu. Anu teh dimuliakeun usara. Mata sagolongkeun sato anu teh dimuliakeun usara. Kafir harbi mah mun di Islam aya umat Islam kasebutkeun sato anu teh dimuliakeun usara. Nyata Islam anu teh salat, terus ayeuna di naon anu murtad anu jinah muson. Eta sarua jeung kafir harbi golonganana. Disebut sato anu teu dimuliakeun ku syara. Wal muahidu jeung kafir muahid.
Wawa jeung ari sebut kafir muahid man aqdal musolahata eta kafir anu akad ya jalma kafir kana nyeun kaberesan aya perjanjian damai kerjasama gitu nya gitu babarengan musolahata kana nyeun kaberesan ma'al imami sarta imam pamimpin ketua awan naibihi atawa gantina wawakilna naibihi wawakil min ahli harbi halna tetap ti ahli musuh itu aya wawakilna temen ketua mah ya atas nama saha dipimpin ku saurang beureun komandana damai perjanjian udah gitu ala tarki kana ninggalkeun peperangan itu rombongan kafir jadi rombongan Islam aya perjanjian itu ketuana badami damai ya kenon peperangan ngaruksak geus aya urang babarengan we ngabangun masalah ibadah masing-masing saling hargai saling hormati pada kitu perjanjian gitu ai kafir demi mah kafir anu di bawah naungan Islam kafir demi mah ai kafir harbi mah kafir musuh ai kafir muahidu mah kafir anu di bawah naungan perjanjian damai ngaruksak lah perang ngaruksak nah seperti mana kan aya dina ya misalkan teh aya 4 bulan teu menang perang hebatna piar baati asyurin ya damai enak ulah perang kewe tuluykeun deui perang mah geus beres 4 bulan ya misalkan gitu nya gitu jadi ngawaro ngagogo asli sinina 10 pirang-pirang tahun nya biwadin kalawan make ganti minhum halna tetep tina ya jalma musolin anu nganepikeun bawakil ya bawa duit damai ya kerugianana orang saling bantu ada naik lah selama 5 bulan mah gitu perang eta selama 4 bulan ya teu menang perang ya dina bulan-bulan eta mah gitu bulan puasa teu menang perang puasa umat Islam menghargai namanya gitu itu kafir muahid damai heula Dikali salam karena dawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaman dolama. Sing ingat sanasar kanjeng Rasul. Mandolama sajal manu ngadolim ya jalma muahidun ka kafir muahid. Tadi damai intinya. Awin taqasahu atawa ngahinakeun ka muahid. Aw kalapahu atawa merdih ya jalma ka muahid pau kota kotihi dina salureun kakuatanana muahid katanya lemah ya muahid teh perjanjian itu mana geus lemah ya tapi orang neken misalkan teh teu meunang dolim teh eta teu meunang eta kan awahada atawa nyokot jalma min huti itu muahid sayan kana hiji perkara bigoiri tibi kalawan teu make kahadean nafsin hate panah haji juhu maka ari kaula eta musuhna ieu jalma aya hosmuhu tegasna musuhna ieu jalma yaumul kiamah di poe kiamat kafir muahid teh kafir anu mana ono hiji kelompok kafir terus aya perjanjian damai perang itu dilindungi tapi lain ngahiji ka grup Islam lain misal itu grup ya grup Islam tapi itu mah kafir tapi di waktu peperangan itu ada perjanjian damai orang damai we itu perjanjian teu ngaruksak itu ya ngan lamun mah aya jalma Islam nepi ka naon wadah itu mah anger sanajan perjanjian misalnya itu mah da kafir terus kudu diteken wadah itu mah saeutik ieu jelmana urang pajak ke urang pental we misalkan tanya urang aniaya atau kumaha ya, ngadolim sebut nadanya urang perdih urang pajak urang ya gitu nya dipalak misalkan gitu nah digawean dibuli gitu. Itu lamun jalma ya jalma Islam ngahinakeun ka kafir muahid kafir eta perjanjian
eta jalma sanes Islam jadi musuh Kangjeng Rasul cenah. Gitu. Gitu. Mata naon dilindungi kafir-kafir eta mah. Kafir dimi tadi dilindungi ku sabab naon turutna kana pelaturan kenegaraan Islam, aturan Islam jinayah. Tengah musuh dipenta pajak mat, mere dipenta bantuan, mere ari kafir muahid mah nyata kafir anu ayana perjanjian damai. Gitu. Nah eta. Tah lamun mangahina ka eta jam kafir muahid eta perjanjian damai. Urang aniaya aku mau lah saeutik ieu lah berarti mah jelema kieu. Itu urang zalim kata kafir. Maka urang ke dimusuhan ku Kanjeng Rasul. Maka Rasul nyaram. Jadi ngalindungi ka kafir muahid mah. Wal mu'minu jeung katelu kafir mustakmin. Kafir mustakmin. Wa jeung ari kafir mukmin mustakmin. Mukman. Kafir mukman man aqadal amanah. Eta kafir anu akad ieu jalma al amanah kana aman ma'al ba'dil muslimina sarta sawarena pirang-pirang jalma Islam. Biar bati asurin dina 4 pirang-pirang bulan pakot tungkul liqali ta'ala karena dawan Allah ta'ala wa ina khada jeung lamun menta salamat saha ahadun hiji jalaminal musyrikina anu tetep ti musyrik istajaroka tegasna menta salamat ya jalma ka anjeun pajirhu maka kudu nyalamatkeun anjeun ai idasta manaka tegasna di mana-mana menta salamat ka anjeun ahadun sahiji jalma minhum ti itu jalma musyrik minal qatli tina diperangan Pak aminhu maka kudu nyalamatkan anjen kata jalma musyrik liqali sallallahu karena ayat dawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di matul muslimina ari janjina jalma Islam wahidun anu sahiji yasa berjalan biha kalawan dimah mana dimah teh janjinya dimah adnahum naon adnahum panghandapna muslimin paman akhbaro maka sajalma anu ngaruksak ieu jalma musliman ka jalma Islam fa alaihi maka tetep ka ieu jalma laknatullah maka bakal ngalaknat ari laknat Allah wal malaikati jeung laknat malaikat wa nasi jeung laknat jalma jadmin sakabehna. Ya, katelo kafir teh kafir mukman. Itu jangan kafir mukman. Gitu. Cek tadi kan aya anu kasebut satu dimulaikan ku sarama kafir harbi. Keluar tina disebut kafir harbi aya 3 kafir teh. Kahiji kafir zimmi, kadua kafir muahid, katelu kafir mukman. Nah katanya mukman. Kumai kafir mukman. Ai kafir mukman mah nyaeta man aqadal amanah. Eta kafir jaeta jalma kafir anu akad ya jalma kana aman. Kana sarta tantram ma'al ba'dil muslim sawarena jalma Islam cici ngahiji kan tenang. Gitu. Aya perjanjian oge katanya. Nah, kafir mukman. Ada dawan Allah Ta'ala ahadun minal musyrikin sajal manu tetap musyrik tetap di musyrik tegasna minta salamat jalma musyrik minta pertolongan kawur pertolongan tong diantep bajirhu maka kudu nyalametkeun gitu. Oh jangan minta tolong ya Islam lain oh antep ulah cara jelema tolongan gitu. Oh iya mah kafir musuh ya itu iya kafir musuh teh meureun ngaji jeung rombongan aya kawan nih ai sorangan mah mah musuh da tuanian
Gitu kan wanita teh lantar loba batur. Gitu nya ingat ke sekolah baheula tahun sabaraha tahun 83 84 baheula sekolah aya kawannya dan tawuran teh dah heuh loba batur aya sorangan sieun. Ingat baheula aduh astagfirullah dipikir-pikir menanaonan geura asa teh nyerah rambung dari sekolah teh ayeuna. Sekolah di STM tuh bisa motor teh teh. Astagfirullah. Tawuran sekolah teh inget teh terus teh. Resep dah tawuran nya bring ngoro-ngoro pas diborok urang sautik itu loba batur umpat teh. Di kota teh gang sempit belas teh ka dapur eta untung eta teh dicarekan kana boga imah. Langsung dibangsakeun kana boga imah rek mah da apa jalan teh janyu dan cabali. Dasar tak ulah tawuran-tawuran nyapekeun ka kolot karunya ngapalkeun mah tembak ku polisi teh aku kolot. Nah kafir mukman jadi lamun aya nu minta perlindungan jalma kafir jalma musyrik itu saha wae lah sok we tulungan tong diantep katanya. Mun cilaka di jalan itu ya tong ditanya Islam lain tepuk KTP-na paeh manten atuh. Ulah ditanya itu paeh manten kan. Wah, ieu mah beda partai cenah. Allahu Akbar. Pokoknya rek no kumaha tulungan tong boro jalma sato oge tulungan. Kucing geningnya aja. Wah, bae sato ieu Angger ciptaan pangeran sato oge. Eta nu nyiptakeun namanya aheun. Urang ingetna kan nu nyiptakeun anak. Dak cara Gusti Allah. Ya, cara Gusti Allah. Wa in ahada minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Jeung lamun menta salamat sajalma-jalma anu tetep jalma musyrikin istajaraka tegasna menta salamat menta perlindungan ka anjeun fajirhu maka kudu nyalametkeun kudu ditulungan gitu. Dong ditanya wah moal maneh mah dalil Islam lah tulungan be urang minta tolong mah kecuali teh minta tolong antep. Tapi kan ada cilaka mah minta tolong ada tulungan sekali katingali ngajeng-jeng sisi jalan sukuna kan nyelap nu motor. Wah ada teman tolong ya kenapa are-are mah teu marurung teh ya mah balik dong. Itu tulungan kewajiban saling tulungan mah urang wajib jeung saha wae oge jeung nu kumaha ada imam musuh tingali heula tingali kumaha ngamusuh kita teh keuh loba batur aya kawani loba batur lamun sorangan urang loba batur moal wanian moal sorangan-sorangan ajak duel we gitu ibaratna gitu tah nah duel meni keneh naring naring pan pogo ngaranna moal tungtutan paeh mah tungtutan silaga moal tungtutan itu ya. Idastamnaka tegasna di mana-mana menta salamat ka anjeun ahadun hiji jalma musyrik minal qatli tina di perangan paminhu maka kudu nyalametkeun. Misalkan jalma musyrik unggul yo di naon keur perang di ieu di batur. Dianiaya ribut barariji ti lemur teh ngungsi ka lemur urang atakan negara urang umat Islam itu kafir tulungan antong ka itu butuh jalma kafir ulah tulungan gitu minta perlindungan tulungan wali kali sallallahu kadawan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimatul muslimina ari janji na jalma Islam wahidatun anu sahiji yasa berjalan kalawan dimah janji
Gitu. Di mah teh adahum naon panghandapna muslim. Paman aparo maka sajal manu anu ngaruksak ieu jalma musliman ka jalma Islam fa alaihim maka tetep kaeta jalma laknatullahi Allah ngalaknat wal malaikati malaikat ngalaknat wa nasajud sampai jalma ngalaknat. Ngaruksak mata teu meunang aya karuksakan teh. Ulah ngaruksak. Wah, da geuning sok demo kitu, demona mah teu nanaon. Ngan ulah bari ngaruksak. Geura ayeuna demo bling Allahu Akbar bari nyakel batu beleuwer Allahu Akbar itu. Teresepkeun da Gusti Allah mah. Gitu. Allahu Akbar tapi bari ngaruksak teresepkeun Gusti Allah kajang tukang ngaruksak. Masalah demo nama sok rek kumaha ge da aya hakna aya kewajibanana masalah nyarita mulah sote bari ngaruksak gitu. Ngaruksak barang negara barang negara eta teh pan tina pajak ti urang-urang keneh sa barang urang keneh sabenerna mah teh gitu. Diruksak urang wah kan bae urang ieu diruksak gitu. Sia cenah urang pada gong deh cantik gitu. Anak mantap nu teu meunang nama ngaruksak nah nu teu meunang nah jangan naon oge kasaha wae nu kumaha teu meunang bokana diri urang ngaruksak diri urang teu meunang mau ngaruksak diri batur mah barang urang teu meunang diruksak aya barang batur mau wah aya batang baru urang kempesan hebat diruksak. Ingat cerita baheula ya. Ayeuna jigana moal aya ieu cerita eta. Teh di Batur. Atunya di lemur dia, lemur urang di dia baheula. Wah, tahun sabaraha sapanda sampai tahun 2000-an. Aya nu ape ya? Atuh kan jarayeulna eta barudak ku kabeh ge. Inget deh. Atuh aya nu ape gitu. Kieu ting meureun hayang eta KWW da we salemur meureunan. Mata kitu ngan meureun manehna kawani ai lemur sejen wani kade asup meureunan kitu diapelan eta diapelan kumaha atuh eta pan mau motor motorna dia di tai kotokan eta motorna inget eta astagfirullah atuh pas balik teh kitu beuti kotok kureun eta kitu aya oge deh kita masih kena cerita di lemur urang kana baheula eta jalan mana gaya keneh ayeuna tapi kan ngajodohna eta mau di mejaan mau diceritakan ngaranna mah aya eta kan ieu baheula mah imah teh jarang imah di temok atuh imah panggung teh aya golodong kitu nya aya nu apel ti lemur sejen aya nu apel gitu make sepatu senal skol jadinya gitu dan golodong cenah aya lalaki nu keur jaro imah eta senalna sapa senalna eta dipaku kana golodong eta. Paku aya pasar balik sing juralit teh fokus apa. Senalna paku. Itu jarayeulna baheula mah kitu kan. Di lemur urang teh dia teh baheula mah kitu. Ayeuna alhamdulillah tarana mikirkeun urang lamun apa ya ka batur teh kitu rek kumaha. Gitu. Ena mah urang sebatas rokok ge tara kan nya. Aja. Nu penting mah aya nu ulin kade teh lewat jam 10 tutup usir. Gitu komo bari jeung di imahna we sasade. Ewak ke alunggeun. Naon hargaan gitu. Gitu. Kunaon ge ngajaga jaga nama kampung, nama lemur. Ayeuna di jalan-jalan di Nopek anu sing kulamprang cuma sabadak orang buburak. Gitu. Naon dia ewak ke maturkeun ka bapana telepon bapana dikawinkeun. Gitu naon sabaraha hiji ngawinkeun kitu nya astagfirullahaladzim ewa gitu kawinkeun saya telepon bapana telepon keluargana itu sakieu kawinkeun mari teh kene anu kitu mah jalan mah kudu lewat kitu mananya nya eta mah tamahan ada wirang karek asap di kitu ke atuh lagi hoyong jalan ngabubarkeun nya nikahna gitu mung jeung lalaki teh hayang-hayang jeung anu ngagerebegna nya. Aduh ampun.
Gitu. Nah, pokoknya mah aya no sakira lalaki. Ayeuna lalaki macam-macam kan sok jaga kampung urang, jaga lemur urang. Naon? Liwat leuwih jam 10 ya. Itu awe teh rana gitu kayak ulin we ngobrol gitu. Sok usir be. Usir kenaon gitu. Mereka kawin-kawin ya orang kawinkeun gitu. Gitu. Nah, urang kudu wani ngapare teh. Ayeuna cenah meureun cerak lalakina ge teh ieu naon rek motoran ngaran lemur. Eta cenah abdi melas lem da sok rek kawin dira rek kawinna. Cenah engke ira ayeuna we kitu lah engke mau kudu modal ayeuna mah penting mas kawin telepon gitu keluargana dikawinkeun enak kene. Kayak nyusul masalah surat-surat sama ke kantor. Geus begitu puai geus kawin mah merek dikitu kieu ge. Gitu. Yang sabaraha hijinya ngawinkeun gitu. Gitu. Kawinkeun. Nah, naonan gitu. Soalnya naon lamun hengke deui we kawinna. Hengke deui teh lila deui mau ulin deui kan gitu kan. Tutumanan gitu. Jadi kudu ngajaganya, jaga lemur orang, jaga kampung orang, gitu. Ya, jaga martabat masing-masing. Gitu. Jadi temenang nyen karuksakan, ngaruksak fisik, ngaruksak non fisik, gitu temenang ulah. Ngaruksak fisik. Ayeuna badana fisikna kitu badan katingali ngaruksak psikisna ge anger ngaruksak pikiranna diganggu teu meunang tah ayeuna wah aya nomor anyar si anu urang mah tah malapeun ka urang iseng di WA di huruyan geus kegeleunang we teh jelema kitu tah ulah bener ngaganggu kana kanikmatan batur engke kanikmatan urang diganggu ku batur gitu. Urang sok ngaganggu kanikmatan batur. Wah, iya aya batur yo ieu kieu wah urang-urang heureuyan. Oh, ada peka. Ngaganggu kana kanikmatan batur. Nah, di dunia teh kapanggih, da mah kapanggihieun ieu. Mah kapanggih kayak di akhirat, asep keur geunah-geunah keur nikmat di surga kieu diganggu ku batur kena. Nah, cenah urang keur ngeunah dibodoli ka neraka. Baheula maneh ngaganggu urang cenah teh aya videona. Ye, teh urang keur ngeunah-ngeunah di dunia mah teh kapanggih, ayeuna mah kapang. Ye, teh tengah heureun iseng-iseng teu bira tah. Nah ya iseng ada malapaleun ieu seri batur kegeleunang teh gitu itu ngaruksak psikis itu pikiran teu meunang ulah eta nya ulah ngaganggu momo aya nama aya ilmu neluh gitu beuh neluh beuna ulah babaskeun neluh eta mah tewak teluh deui we gitu lah. Rawahu wallahu a'lam bishawab.